iraduka tajri iradatuka fil asbab ma'a iqamatillah iyyaka in hitatu minal himmatil aliyah. Artosna kahoyong anjeun dina asbab bari makom anjeun teh entos tajri henteu meryogikeun dunia da geus boga dunia na oge. Tos getol tos seueur murang kali santrina, tos seueur tos fokus ibadah tahajudna, tos ngalaksan teu peryogian kana milari kasab bari tos dunia tos suping ka anjeunna, tapi ini dahaya mah gawe. Dahaya mah ka pasir, dahaya ka sawah ka. Ku Allah terus disumping-sumpingkeun min haitsu la yahtasib, yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dirijian ku Allah tina jalan-jalan teu disangka-sangka. Tapi anjeunna kalakah milari asbab eta teh inhitatun minal maqamatil aliyah, turun tina derajat anu luhur gitu. Jantan teu kumaha nah aya perbentanan aya kautamiana duana sami upami pangarsa kiai ajengan para aule jalmi-jalmi saleh rizkina Allah disumpingkeun ka anjeunna. Anjeunna mah tos fokus we ngaulang, fokus we ngajar, ulah nurutan urang mah, da eta mah kaum anjeunna gitu. Teu sakedik santri urang masyarakat ahre nurutan ajengan moal katurutan. Da aranjeunna mah tos disumpingkeun tina ladang anjeunna dakwahna dina ladang anjeunna takor ka Gusti Allah, yarzuqu min haitsu la yahtasib, rezeki disumpingkeun ka anjeunna, anjeunna fokus ngalaksanakeun amal ibadah gitu. Ari urang makom asbab ulah nurutan dari makomna urang mah. Nah perbentenan antara kapaharan anjeunna sareng urang henteu sami. Payun Gusti Allah mah sami. Da urang oge dina makom asbab. Sabab urang teh eta teh janten ibadah. Ibadah anu